warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng tepang sareng simkuring pun Alifia Sahrani. Dina danget ieu simkuring baris medar ngeunaan kacapi. Sateuacan kana padaran aya 3 patalekan dasar ngeunaan ieu kacapi. Di antawisna nyaeta nu kahiji naon ari waditra kacapi teh, anu kadua naon bagean-bagean sareng jenis-jenis kacapi nu aya di Jawa Barat atawa di Sunda. Anu katilu nyaeta kumaha cara nabeuh atawa mainkeun ieu waditra kacapi teh. Cara nyorakeun ieu waditra kacapi anu dasar pisan nyaeta aya 2 rupi. Nyaeta nu kahiji disintreuk, anu kadua ditoel. Larapna ditoel kanggo panangan nu palih kenca. Pami disintreuk anu katuhu. Contona kirang langkung sapertos kieu. Disintreuk salajengna ditoel, larapna teh dina panangan kenca. Kieu contona. Tah saparantos urang tiasa nyorakeun ieu kacapi perlu dipikawanoh atanapi dipikawaruh oge yen kacapi teh ngagaduhan 20 senar. Kacapi siternya. Tah, dina 20 senar eta kabagi janten 4 gemyang atanapi 4 oktav. Langsung wae oktav kahiji atanapi gemyang petit. Anu kadua lajeng gemyang tengah atanapi oktav kadua. Lajeng wae kana oktav katilu atanapi gemyang galimer. Tah anu pamungkas panungtung nyaeta gemyang bem atanapi oktav kaopat. Tah salajengna aya etode. Naon ari etode teh? Etode teh nyaeta tahapan-tahapan pikeun diajar kacapi. Aya sababaraha etode anu sumebar kitu nya dina dunia atikan ngeunaan kacapi. Tapi anu kusimkuring baris di pedar, baris diebrehkeun nyaeta anu dasar pisan heula nyaeta aya etode hiji nyaeta mapai kawat sareng etode 2 nyaeta cacagan atanapi tingkatan salajengna tina mapai kawat teh. Tah kieu mapai kawat teh dimimitian ku panangan katuhu di oktav atanapi gemyang kahiji atanapi gemyang petit. Anu kadua panangan kenca dina gemyang salajengna. Kieu contona. Mapai dugi ka oktav atanapi gemyang panungtung atanapi gemyang bem. Tah anu salajengna nyaeta etode cacagan. Etode cacagan ieu teu benten jauh kitu nya ti etode mapai kawat. Namun ditambihan ku ketukan panangan katuhu janten setengah ketukan.
pami ieu anger saketukan. Contona kirang langkung sapertos kieu. Tah salajengna aya bentuk atanapi wujud pirigan. Wujud pirigan ieu ditabeuhna atawa dipenkeunana ku cara diranggem. Contona kieu nya kirang langkungna sapertos kieu. Panangan katuhu aya dina sora la atanapi 5 jempol. Terus curug aya dina sora mi atawa 2. Anu jajangkung dina sora la. Tah pami panangan keca aya dina sora la sareng sora mi. Tah larapna untuk atanapi wujud pirigan ieu dina lagu Sunda nyaeta siseueurna dina lagu Mares atanapi Karatagan. Contona larapna ieu wujud pirigan dina lagu Karatagan Pahlawan. Teu honcewang sumoreang tekadna pahlawan bangsa kanu mundur pantrang mulang mun maksud acan laksana. Salajengna saparantos tadi wujud pirigan ranggeman anu larapna dianggo dina lagu Mares sareng sajabina. Tah ayeuna aya wujud pirigan nyaeta kemrangan. Kieu contona. Panangan katuhu jajangkung aya di sora 5 gemyang tengah. Sareng ieu jempol aya di gemyang petit. Nentena kieu. Tah pami anu kenca aya dina sora na atawa 3 sareng aya dina sora da sareng 5. Nah jantana kieu. Tah panginten kumaha cara mainkeun atawa cara ngahijikeunana kieu. Cobian dina lagu Catrik. Eta kemprangan salancar. Aya deui kemprangan gancang. Tah salajengna ayeuna nyaeta kemprangan gancang. Kumaha cenah posisi panangan katuhu sareng kencana?
Panangan katuhu posisi nama sami siga bentuk pirigan ranggeman mung mainkeun anak ditabeuna carana siga komperangan. Tah pami ieu pami nu kenca kumaha cenah pami nu kenca sami siga komperangan mung pami tos kasabatna lihai atanapi tos nyangking gitu nya tos paham pisan tina etode anu tadi tos dipedarkeun tiasa ulin kawat. Contohna sapertos kieu dina lagu sateuknya. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun bilih aya kalepatan dina ngebrehkeun atanapi madar materi sinaran basa anu dianggo pikeun ngebrehkeun atanapi madar materina. Sanajan simkuring laib ku pangarti tuna ku pangabisa mugia sasieun sabeunyereun aya mangpaatna pikeun urang sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun rahayu sampurasun.